Jawi. Nggak sekotok gitu. Oh ngomong ayam itu ayam. Hari ini sekotok mah. Lain bebek. Olah telan. Ini nenek kodenya mau mantep. Sorry ah. Oh marah nenek. Curi baik kemenang. Kodenya mau kau sini sepong baik. Iya maksudnya iya. Menang ada yang dicokek. Oh pergi cokek. Di kamang keromong. Mati. Jawi. Kulan teteh. Teteh. Woi kaduluna masih marah itu. Kaduluna masih cantik kan ya? Oh, jadi ulah teteh. Ulah teteh. Oh. Aman gerbah heula. Oh, atuh paling-paling nenek mah. Oh, kurikul ngora. Oh, Kadangnya mah kula nenek keur parawan mah diperbuteun. oh, aya ngarbutun. Ku bos. Lain. Ku Papa Lurah. Lain. Ku Mandor. Lain. Ku naon? Kaji. Udah modal sia. Gua tadi perbuteun ku jelema. Jawi. Ku naon? Ngomong geus nyaho ka nenek teh. Kulan? Geus nyaho tantan ka nenek. Ku naon? Geus nyaho tantan ka nenek. Saha? Ieu nenek. Ku naon? Geus kalah. Sakit ieu. Geus nyaho tantan ka nenek. Hari mamang sate, mamang sate. Aja di bawah. Ntar aja Sate. Kus batu dia. Sate. Iya, mamang sate gitu. Amun ieu teh mun nyaho nenek cangklok. Waduh, ngaran nama nenek cangklong. Nenek cangklok Mang Jawi. Cangklong berarti ngerokok. Ada mah cangklok asli ieu mah ngaran. Oh, aran. Jadi nenek cangklong gitu. Nenek cangklok mah heula mah. Percaya bener. Artis Waduh, putar sekali liak bener. Nah, lain. naon? Heboran. Ih, atas di teh mah di TV teh di anu aya di Indosiar teh. Lain di Indonesia. Ih, Di Indonesia aja. ngaranna naon keret teh? Inon dangdut. Dangdut teh demit teh naon? Lain ya Pontianak. Ih, anu asal di TV teh. Dangdut demi. Naon tah? Dangdut Pontianak. Ih, akademi itu. Aku ingat ke akademi bae. Demi Mang Jawi. Naon? Ngomong ieu nenek ieu berbaring. Kurang? Masih perawan. Nah, Depan aja ya, jangan ke waduh, rada. Sanodaikeun embe beureun. Aduh, kagak ngomong. Hari kieu ya nenek. Ndak naon. Ieu nenek ieu ngomong-ngomong ge boga anak. Boga anak. Oh, Pancen teh boga salaki boga anak. iya tuh tadi nama boga ukur orang mah bejakan pada merebutkan. Oh, keur ieu nama keur boga salaki boga anak. Boga anak Boga anak ke jelema. lain. Naon? Ondel-ondel. Ih, Atuh jelema jawe. parigel anak ka parigel. Atuh parigel. Awewe. Awewe kuari boga anak. Wadon. Boga anak. Oh, wadon. Boga cucu. Waduh. Nenek boga cucu. Oh, Wih, bener. laju boga anak dua laki tolol. Boga laki boga deh. Boga. Ada tolol mah anak kok kuari mah gampang. Oh, bego. Heh, pegol mah gampang. Baca. Digadekeun. Hah? Kepanggadean digadekeun. Digadekeun. Jeung teh deprok. Mana dijual sekalian. Jeung deprok biasa. Ulah-ulah ngomong-ngomong hebatnya Bang Emo. Oh, ulah lah. Hai mama, nenek mati rok. Tirok hebatnya ka Bang Bang. Oh, tilok ilon emo. Tirok miruan ka Bang Emo. Oh, tilok. Pamali. Paling. Paling ngirim gendong. Goblok kasuruh bae tah ge. Ditipu doang, mah sarua lah. Coba dah anak nenek. Sarana. Kancing. 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 Lalaki. Hah? Kalau kancing lalaki. Laki. Berarti bantang ya. Wih. Ay, jelma nama ganteng. Ah. Leluhur. Mau dibaca. Mau balaga. Mau balaga ujung bego. Iya susu tuh yang terbaik. Aduh. Dipantek kalau keluar jika mau jerot. Atau adatnya. Ay,
mana nyari teh nyari hati abdi bade tamelar moal kudu sabaran aduh kuno torokan pajarosan ini tisu kuno nunggu apa jarosan orang tunggu abdi mau kangen batin pergi seorang aduh motor karena pajarosan nyari mual pernah coba ada tutup pernah pajarosan pagi mumpung orang kene mumpung abdi jadi bintang baik arah-arahkan pajarosan taran rusak kalinya kata butuh lalaki curang gak pajarosan buka rasa so iya mata bongga pikir keheli aduh kota-kota yang pajarosan mana nyari tengah pajarosan mager nyari hata pajaroyan dengan ditamelan apa jarosan antar ombak aduh kota-kota yang pajarosan hata foto lalaki curang dengan pajarosan pajaroyan ngerasa dimasuk ya antar ombak dari pajarosan aduh kota-kota yang pajarosan nyari mual benang coba kajian ketumpuran pajaroyan di pagi penasaran Kita masalah di baca, selain terus naik ke sana, ngaruduhan. Di ngarinahan. Bangga. Batuk yang ngarinahan. Mak. Aku sepenuhnya. Assalamualaikum. Ya, Cara balik. goblok ya bunda. Itu terbalik, caro. Balik. Atuh sih hanya masih ya. Di mana-mana kan itu kalau ngelek. Gak bilang. Tuh karena kok dana tuh. Aduh, alhamdulillahirabbil alamin. Aman bisa tambah deh, Pak. Amin. Amin. Tambah deh, Pak. Sakit orang cara. Lain kecawe. Banyak itu dapat. Aku sih ketemu masih ada. Oh gitu. Berarti sampai pasian. Kayaknya sih kecemplung. Udah, gak bilang. Mak. Ayah naon gitu. Ya kancing. Nenek, dia anak sih gitu. Ya anak. Si kancing. Ya si anjing Aisyah. Si kancing yang Banteng kamu anak lama. atuh ganteng dari Emang nama kerjiram nggak kayak makan asupan gitu. lain. Hah? Dan ayang makan asupan. Itu itu semua teh nyong amat ke subur nyamuk baik. Terus dia punya nyamuk. Ya pasti udah kamu nyocok nyelak itu lah ya. Soalnya bapak teh nyong cerah. Ayang nanya. Dah, yang nen. Bulan nenek mesti dicoknya kayak demen moklan loh. Demen moklan. Wis sarobe moklan jeung darah mah. Oh, moklan jeung darah saluarane Lah. Gula yang nyen mah. Aja kakak nang kebok kan itu tuh. Geus gede mau lah sokan ayam nen. Ulah. Kan mama geus nenek-nenek. Nenek-nenek ge Lagi beren. Kamari jawe dan jadi turutkeun kumaha. Oh. Baru diturutkeun susu nenek-nenek ditarik-tarik banyak mau balon.
Aduh, bagus terpekati sudah. Ma, ayah teh nenek mah nyoy enak mah. Aduh, bir nyengir. Untuk bayi nyongcrok. Nah, ada cucu mak, ada nak. Nek. Ye, sebetulnya nyong kira pantek kena melepet. Ma, Hei, ngomong. Halo mana di mana? aduh ma, capek ma. Atuh nu bener pan kita atuh. Ya ma, mana nak yang cincau? Hah? Cincau. Terus Dibawakan ke pulang-pulangan ayam jalan mana ma? Geblak ya budak. tolong. Kiraku ayam jauh ayam jelema. Mana sih ya? Ayam jauh bung, baru dibawa ke ayam jelemana. Ayam jalan mana tidak bolong kambing. Aduh, Gak boleh gimana? Aduh dah jauh pun kami. Atau jangan marah. Kancing. Ada kancing. Marah. Itu abun. Betul ke kabur. Mana ayam dok mana? Woi. Wah, saya itu wah. Wah, itunya saya itu darah. Saya udara. Nak bebek kalah. Kamu warna. Bebek. Nak bebek. Belum bisa ngomong bebek. Saya tak bisa. Kau bebek. Anak kain musuh. Beri celana. Ya. Coba diangkat. Nanti jangannya. Nanti pulang lewatnya ke mana? Itu kan itu tuh lewatnya tuh. Kan itu. Oh, bapak cipu ada coba minta kue. Minta kue. Udah kue cai Jawa. Ya. Pulang ngomong-ngomong cair. Pusing dibawakan mak. Bohong. Bohong aja. Bohong aja. Lagaan yuk mak. Ada macam curangan be. Mana enggak? Kecurangan sama bohong. Bohong. Hari ayam harus dibawakan yuk. Coba curang ke. Kalau lu nyuculannya. Assalamualaikum langsung Aira. Coba anak salah. Kurang nyaran di bak Nyaran naon di bak nyaran bakon kenal. nyaran sino. Kagentong-gentong awak di belut. Ayah di dapur dekat nyambel. Ayam nyambel. Nyambel. Oh, berarti Mana nama nyambel dah sedap. Oh, tetap. Oh, soalnya untuk pakai bumbu ke sedap. Nyambel dah sama dikit. Oh, berarti cuculan dia. Oh, Untuk cuculan aja. udah cucuran. Tuh. Neng keluar. Kita. Ayo sahang nak. Neng. Mana? Ada itu nenek. Oh iya. Ada cantik, ada parinya, ada salah. Widih, sedang gimana nek? Sedang didorong gimana? Dorong. Dorong pada nama motor mogok. Ya hijau. Wih, ya hijau udah bener genok amat. Satu rahasia. Tidak punya uang. Jangan saham. Yang sino. Biasa. Akan nyusulan. Aku nyusul ke dapur. Jalan kaki ke dapur. Gendong-gendong kenapa? Nyari lagi di dapur. Tunggu dulu. Ada rezeki atau lah.
dapur coba ke sawah ayah bebek. Nanyakin ke bebek, kuek. Nggak nyamuk nggak Ada, Neng. Ya, Mak. Hari nenek mah menjadi kolot khawatir bae. Ciberang kadadaang, ciputing kadadaang. Pikiran naon, nok geus. Cara bola borong itu. Pikiran naon? Bong. Bongong naon? Ya, ke tadi ke barang. Ya, bayo. Mikiran bakal Ari kieu bae mah lain lamun eta mah nyari huntu. Ai bapa na geus teu aya. Ayeuna nenek, ai neng cap cucu. Hai, ulah sesorian. Sesori tak cari. Sori tak cari. Bisa kayak disuri gitu. Oh, marina. Hai, emang bapaknya kemana, nenek? Coba bapaknya kemana? Oh, kenal. Anu jeuna ieu kawin. Oh, Tamana ieu. mau ditinggalkan. Ditinggalkeun ke kereuneuh. Bener Oh, kerhamil. Marina mah teu nyaho. nyaho nanti pulang-pulang da kain. Cenah balik. Oh, kali itu burung. Ke Saudi. Oh. Bapak dah. Lain ini bapaknya ya. Bapak kotak gimana? Mak, terus terang wae sing pas gede bejakeun bae mak. Coba. Mana garoan? Garukan. Gerokeun. Ya ngan dasar di sekolah jadi lobana pikun ya. Eneng. Anu buka kolot pet ya ngelakuin dorong rompongan kowe. Minyak tenang. Puyang enggak kolot. Atuh nu mantap ke jelema kudu gaul. Dirame dulu. Nion gua listrik ulah aja papang jadi imah. Atuh kunaon kitu mah? Ya mikiran si neng ge urang kedam teh. Kuci budak ya. Coba bingung. Ari si Neng mah kieu ku Yanti ditanya. Enak teh lah. Ari Neng kunaon sih ulung jeung bae. Mikiran HP percaya HP apa dibalikin. Ari HP mama manehna mantos cukup Baik. ngan cenah manehna teh izin di sekolahan sok diledek bae Oh dilede. nya Biaran kena bapaan. nya cenah bapak neng ka mana kitu mah cenah kitu Terus ceuing ngarumasa bae. Nu penting mah asal cager waras badan. nya eta ge dibejakeun neng ulah sedih ulah naon neng mah emang ge boga bapa kajeun dihalokan ku batur ge isi Siska mah cenah teu boga bapa Kan aya nenek gitu. atuh nya eta ku Yanti dibejakeun kieu neng bapa mah aya keur usaha di luar kota keur bisnis sebenarnya mah Yanti ge rada bingung mak Gitu. atuh biasa nama ieu Bapak Mas Karta lain eta salaki anya ge nya biasa nama osok aya kabar aya naon ka Yanti ieu biasa nama osok nelpon tanaon nya biasa nama tapi ieu mah Masya Allah manita aya kabar berita Macam kayuna. nya Yanti mah besinan manehna keur naik kapal musim hujan kieu gitu tak gede angin besi ketelebu doang gitu teman kayak umur Pemajikan mah ngaranna masih kene. atunya mah ngaranna ge kasalaki mah pasti melang kan biasa nama aya telepon aya kumaha gitunya ieu mah pet deh manita aya apa besi aya
musibah apa kumaha gitu. Mah bersikir halangan gitu ge aya halangan mah terjadi masalah ieu anak nanyakeun bapana bae dibejakeun atuh kumaha atuh eta ge ku Yanti dibejaan kitu mah geus sabar bae. Tapi mah Yanti sempet ngimpi naon tah malam Jumat eta mah nomor sabaraha nenek si Pak Ma, ari kitu sok masang kene. Tilok naon? Macam pakung kore mah seueuh seureuna. Ureunannya. Ongkona ge sekolot isin ka tetangga, tinggal ngitung poe doang. Nenek mati baheula ge tilok masang. Tilok paling ngirimkeun lo. Nah, paling ngitip ka budak. Saru bae. Ma ieu medok amat rek ka mana kitu. Medok. Genit ongko Mang Jawi genit jasa sekolot ge. Kada cai nenek mah amun ke medok mah beusi unu daekun. Ongkona ge sanajan medok dia mulai bogohun mah geus kariput. Bogohun tuan. Boga masak ngaledek ka nenek. Oh, nenek mah boga ajian. Ajian naon? Kepek lepet. Lepet naon? Oh, pucuk gadung. Nu kumaha? Kasih pucuk siapa yang kedua pucuk si langrang, katilu pucuk si edan. Percaya ari kakolot baheula mah jang jawabana Akan bakal cebung langrang mana napa. ieu mah Yanti ngimpi eta baju Yanti anu paling ka eman paling ka sayang Anu cirok dipake. ih eta mah mimpi aya nu make aya nu ngalah mah Anu make. eta tandana naon sih Yanti masana leuwas bisi aya naon doang mah Kayak cuma nenek dia aja. Coba di gambar primor. Gambar heula coba. Waduh cilaka. Cilaka pokoknya mah anak kecil ka tibanangka. Mang Jawi eta tempo nenek-nenek suk eta nak tah leungeuna Gede. camperni Cekerna lo harejo. Nyakaran paciringan masalah. Izin-izinkan ka nenek. emang tos nyanyi manggung mau salah ge kukuna ge hararejo Gitu. Berkamari nenek di Jakarta. Sebulan tuh balik-balik. Oh, nyanyi. Nyanyi. Lain. Kunaon? Talimbang. Teu bisa balik. Modal los. mudah-mudahan malah eta mah ukur mimpi nyamanya Mimpi. nya Ada lain mimpi mah jangan kak. Katiberaan. Oh, tahan orang sama ulah di. Emang bener neng, mamang ge sering mimpi ke situ budak. Kita lobana salaki urang teh direbut ku batur. tapi hari ieu mah mudah-mudahan mah halnya mudah-mudahan. eta mangan ukur bunga tidur Mang Jawi Sama katibuhan. Kita mah sampai lari teuy. emang kacapean sih mah Diberakoin. Katiberaan. Sampean ngagebot mah. tapi nanti emang rada kangen sih ka Bapak Mas Karta asa di mata baik gitu ta Atuh nenek ge anu abah ngaranna keminantu. engke mah ku Yanti rek ditelepon mudah-mudahan menyambung bisi eta mah ditelepon ku Yanti bisi teu aya sinyal apa manehna bisi keur di laut kan di laut mah teu aya sinyal mah Aya. sugan ari di darat mah ayanya Aya di laut mah penamuna gede. nya Omak gede. Siska ka mana mah Neng Siska ih rame tetangganya Atuh tetangga nenek mah. di mana bae ieu ulah sok ngalamun bae sih mikiran naon sih Neng Yo, neng. ulah di Ujung daripada ngalamun mani nutup kunawang kabingu muka kenawang kadosa. Hiburan. Hah? Pelajaran Bapak Guru. nyatunya orang hiburan heula nya jalan-jalan heulanya rek berangkat jeung satu ini ayo ka kotanya nih ya Kota jalan-jalan. oke yuk nggak sabar banyak nengnya ulah sok ngomong cenah bapak teu aya bapak mah aya teh ge wayah nama pulang geus aya nama neng hiburan jalan-jalan ya
ka kota ningali anu digantung aya anu ditusuk. Yang si Yuyun ayo rumah tangga 11 tahun. Yang Yuyun. Dan anak. Kawin doi.
ulah lah gertak pokoknya malah lah gertak peok betul terus jangan bawa anak mah anak parah dia bilang manis bawa anak gara-gara bila jadi asup pun gak jauh tanu mohal bebelang dari pagi mau puasa bawa kadang-kadang mendengar orang berbuat kalau kurang panjang umur kapan gini atau gitulah umur gua udah panjang-panjang awet panjang tino kapat naik mobilan udah panjang awet panjang mau kuat naik mobil abayan-bayan enggak rupa hari untuk omat si Roke nih warna ayat 2 bukai kita mau lagi omong lah dia nggak bahala masa ini sudah diomong kita mah lu lewat sih kata kalau jamu baik pada saran Ibi balik bela kayu yun lu bekerja tuh lah apa gendong dia panggil yun oh balik bareng di Sandi Yowi di Jakarta air balik ke Lembuk dan balik bela kalau oh oke kayak apa dengan air nggih Assalamualaikum